Iya pemajikan teh. Oh. Urang mana asalna eta teh? Orang Pagade itu orang Pareret. Hadieu sia urang Purwakarta na mana? Nah, orang Purwakarta. Hadieu. Heeh. Urang Pareret dia Urang asli. pleret na mana Bapak ieu teh? Ciseti. Urang Cisuti lain pleret, Sukatani Ciseuti mah. Nah, kacamatana Sukatani teh. Sukatani lain pleret, Ciseuti mah lain pleret, Sukatani. Kampung desana Tajur Sinang. Ya. Apa? Wah, ujung Bapak di mana? Di Indorama. Sanu digawe di Indorama. Jadi siapa? Bapak sapam di Indorama? Tadi nah Tahun sabaraha? tahun untuk selama keluar tadi tahun 2000 keluar. Heeh. Udah saya kontrak. gitu. Kontrak Indorama tahun sabaraha? Di tahun 2001. 2000 hiji menteh salah mah. Abdi teh Tahun 2000 aja tapi ke tahun 2000 2002. oh, 2 tahun, setahun. Nah, setahun. Setahun. Anak di Wau mana? jeung Pak Liaman saragih atuh. Wau. Nyaho, Ya, Pak terus- Liaman manajer terus, HRD. Nah, terus sareng patata nah. Patatana kena. SPM. Nu CPM Patata kena. Nah, Jadi ya. Bapak kontrak jadi satpam setahun. Tahun. Amprok jeung Bapak eta satpam kunaon jaga di Indorama jadi los ka Panjenengan. Tajur Sinang. Kumaha? Ameng we. Ulin. Bapak harita duda. Duda. Geus boga budak. Duda. Terus gaduh putra. Sabaraha hiji? Dua. Anu tadi opatea. Sanes boda beda. Jadi Bapak geus boga genep anak teh. Genep. Nyeun wae anak atuh. Ya udah kumaha tuh, Pak. Oh. Tadi nama lain nyon anak. Nya naon? Nyon kagenahan. Oh nyeun. Nyon kagenahan kalah jadi melenis gitu. Ayeuna masih keneh wae geus Itu sekolah ayeuna teh. mah. Osok sebulan sekali meureun. Kosok kayak kepaksa. Jadi punya anak dari istri pertama. Ya. Istri pertama anak ka mana? Pepegatan. Kunaon tapi kapegat? Nah, alimun aja ngabdi. Oh, kabur. Kabur. Kabur apa ku Bapak diceraikeun? Dam anjeunna kan nyuhunkeun cerai gitu nya. Oh, minta Entos, ceraikeun. Cerai. Bapak kan diceraikeun ku pamajikan sedih teu? Nyai sedih mah sedih nama ningali putra gitu. Oh, sedih lihat Nah, anak. gitu. Nah, terus Terusnya anaknya yang dua ikut ke siapa? Ke mamanya. sama mamahna. Dua-duana. Lalaki gitu. awewe. Awewe hiji, lalaki hiji. Anu awewe lanceukna sudah di mana sekarang? Sekarang anu awewe adikna di Tasik. Yang kakaknya Kakakna di Purwakarta masih di mana di Purwakartana? di Gang Beringin. Emang istri Bapak orang Purwakarta yang pertama? Iya. Sekarang. Pan abdi ti Citalang ngahitna. Bapak orang Citalang. Nya Tegajunti. Bapak orang Tegajunti. Nanti juga Junti jadi jor ka Ciletik. Apan bapak urang dieu? Pan ya, Pan Nur. Pak Uhid. Bapak orang dia. Ya, Oh, Bapak orang dia. urang dieu indung urang Purwakarta. Ini orang Purwakarta. Nah. Bapak dilahirkan di Purwakarta. Di Purwakarta. Terus cerita nanti Purwakarta terus balik ke Ciletik kumaha? Yang hoyong di dieu we gitu. Di dia. Iya. Oh, Bapak mah geus eueuh. Daya. Bapak, ibu terus daya. Geus Bapak teh geus yatim piatu. Nah. Aduh pikarunya yatim piatu.